Nangka aing geus arasak euy. Acing yang ngompol deui. Nya cek aing ge untung aing ka kebon. Anjing ngagorong gitu. Pasti anu nyokot ieu mah. Sia kabaturan we ka bina-bina teuing. Aing pasti anu madog ieu. Duduk, Mang Ade kunaon? Mang Ade. Kana ka dieu. Mang Ade. Mang Ade. Mang Ade. Cek aing ge. Naon ge? Pasti ajib na mana? Let's go. Clap, clap, clap your hands. Get fucking with it. Clap, 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 clap your hands. Ngompol nangka aing euy. Ternyata ada supa men. Ieu mah milik anjing ieu mah. Keur hayang supa teh aing. Jeung esop engke. Dur subuh ieu jeung sahur. Ngepulna nangka aing sakedeung lumayan tuh pan aya dengan kejo. Ngepulna nangka sakedeung lumayan Son. nangka aing geus arasak euy. Paingan aing hayang ka dieu. Geus karoneng euy. Anjay. Aing geunan kudu daek pepelakan. Mending geus wangi ieu mah. Lumayan pantah anjing teu kudu meuli. Tinggal daekna cek aing geunan pepelakan aing mah. Sagala ge jadi. Mun geus asak ieu mah. Nangka naon teh? Nangka cempedak. Anjing loba sireum deui. Supa aing rajit. Jeung sangu jeung mana ieu jeung teh jeung emi. Baah ka ieu mah. Lumayan. Hop, ini. Acing yang ngompol deui. Tenang aja dia. Yang ngompol dia tuh kuat. Kudu nempo nangka euy. Bisi ku bajing manten. Nya cek aing ge untung aing ka kebon. Geus marurag kieu. Aduh Anjing aing geus teu kuat teh ngompol teh. Nu sok nyeri palangkakan. ngerak euy. Kelain. Bawa orang balik. Yuk. Anjing nangka aing ka mana? Biar aku naik deui kana tangkalna. Ih, mah tangkal saha? Anjing ngagorong gitu. Anjing ieu mah anu madog yakin aing mah. Biar aku ngagorolong anjing. Anjing. Ieu mah ku aing kudu di tangan ieu mah. Moal mungkin ieu mah anjing. Pasti anu nyokot ieu mah. Ku aing tangan. Umpatna. Ya cek aing ge. Asal wani di dempo aya hakaneun jang di imah. Ding, kenal lo? Biasa kan cicing di mana-mana, Ding. Cicing Tas mawa ieu ti kebon. mau nangka. Heeh. Aduh, aing hayang euy, beuli we kurang atuh. Lah moal beuli. Ih, aing keur hayang pisan ieu nangka ieu. Moal. Ih, ku aing wang beuli wae ieu. Moal. Sabaraha ku aing di duitan sok kuat. Sok wanina sabaraha? 50 lah ku aing di Lah duitan. moal. Sia beuleun pisan aing keur hayang pisan ieu gua Sok teh. 100.000 maerek sok. Sia kabaturan we ka bina-bina teuing. Ya heueuh atuh da aing ge capek melak sok sia melak mah sabaraha taun melak. Tapi dah heueuh euy. Tapi aing ieu teh keur hayang, lamun teu keur hayang ku aing mah dibeuli yeuh. Sok. Tah, ajeun mah magi ku aing dibeuli. Heeh nuhun. Heuh, sami-sami. Aing leuheung ya boga keur pasakeun. Ih, tapi Cingket celana mah ku aing kudu diriungkeun ieu mah. Nangka aing pasti aya nu madog ieu. Aing tangan sia. Konsep lain. Bos saya baru dak muncul tentang kok si bewok. Duduk, Mang Ade kunaon? Mang Ade.
sia Aya aya naon. naon, mang ada lulumpatan gitu aingnya. Anjing ieu mah aing kudu diriungkeun ieu mah. Diriungkeun beda naon ieu sing pupuh. Sia aing memilu naon atuan sip. Aing mang ada bieu naon lulumpatan. Aing geus kena nangka aing langit. Nangka. Nangka aing langit anu madog. Di mana? Aing tadi geus di kebon geus ditunda ku aing teh nah pas aing kieu geus eueuh nangkana. Duh, kudu diamankeun atuh ieu mah. Cing mah kudu diuruskeun aing teh hayang nyaho aing. Ku aing tiangan deui jalan mana? Salah anjing. Ka ditu. Cuma aya lulumpatan wae. Aing kudu ngudag deui wae. Euy, ayan si Oding euy. Pasti ka dieu ku aing ka cium ieu bau nangkana ka dieu. Mang Ade. Mang Ade. Nah, euy balik teh. Mang Ade. Mang Ade. Nangka aing. Aing Mang Ade kunaon Nangka aing. lulumpatan wae. Nangka aing tadi bawa ya nangka. Nangka. Mang Ade. Aing sia mimilu nae atuh naon? Kunyuk. Kunaon teh da lulumpatan wae. Heuh ieu nangka aing tuh dibawa ku si Bewok berarti tuh nangka aing di badog. Si Bewok kumawana? Tuh da ieu mah geus puguh ieu mah nangka aing. Tuh seungit lagi geus puguh ieu mah. Hop nangka aing ieu nangka aing. Nangka aing naon ieu mah nangka Ieu aing. nangka aing eta menang Ieu meuli. ieu di mana ieu? Eta si Oding menang meuli 100.000. Bohong ieu mah. Demi Allah aing menang Aing meuli. ieu menang mawati kebon aing ieu. Ah, Digolerkeun ku aing di kebon eueuh. Aing buka duit 100.000 ku aing menang meuli nangka eta ka si Oding. Naon nangka naon ieu? Nangka aing mah tah geus puguh tah ieu lagi aya borokan saeutik. Aing menang meuli di si Oding eta nangka. Buang ieu mah nangka aing. Iya kan geula. Ah, heula. Ku Hansip cicing geura. Wang amankeun ku Hansip. Ieu nangka aing, Sip. Ieu nangka Ieu aing. Nangka aing ieu mah. Di si Oding ieu Wah, nangka aing. cicing heula. Iya nangka sia di mana? Di si Oding menang meuli 100.000. Iya nangka Mang Ade. Nangka euing ieu mah ti kebon menang ala. Ayo nama jalan hiji-hijina kudu neang si Oding. Ambeh bener iya nangka usaha. Ayo uang buktikan ke si Oding. Aing menang meuli 100.000. Geus puguh ieu mah nangka euing, geus Oh, puguh geus. tah. Borok lagi nanta aya ieu mah. Ayo ya, aing aing si Oding. gas. Cet. Ah, si kunyuk lagi dia yo. Tah, cek aing ge. Pada si Ajib na mana? Ih, aing banget. Siap kehet. Aya naon ieu teh? Oh, anjing di dia. Tah. Iya tersangka. Iya ya. Ye nu Wah, kumaha kapan nangka ya? di mana ieu? Iya nangka saya. aing. Aing menang meuli 100.000 aing. Tah yang apa? Tinu tanggal aing. Tah cek aing oge. Aing awan di kontrol kan itu. Di ontok Tangka di kumaha? mana ieu mah? Eta di dinya. Yo. Didinya Di kumaha? tanjakan. Aing ieu geus mawati kebon aing, ku aing ditunda hadapan tanggal kebon nu maneh tanangkana. Nyaut teuing da. Sia ieu menang mulung atau menang ala? Geus murang di handap. Oh iya mah aing, Oh, aing anu ditunda Mang Ade hadapan. atuh. Oh nya naon sanu apal. Sanu apal. Iya mah duit aing 100.000 eta. Teruskeun. Terus kemana jeung si Wading tuh? Tanggung jawab anjing ditanya-tanya. Jawab kumaha? Da eta mah geus puguhnya geus dibeli. Tah yang apa lain anjing sia? Aing ge tayang apal. Ih, geura ieu. Nangka eueuh duit eueuh ka rugi aingnya. Action. Aing siap mimilu wae tuh kunyuk aing tinggal pisan geura ku nangka. Perlu jaminan duit. Apain anda di sini? Plong-plong Aing kita tadi di aya naon di dinya mak-mak Aing pisan. geus nguruskeun nangka tanangka aing di badog ku si Oding. Oh. Aing maneh lain balik atuh aing nuturkeun aing. Aing ditinggal pisan geura. Ya awas, mantap sih ya. Mantap sih ya. Sia menang naon? Dia nangka di mana? Nangka menang ngalah di kebon uing. Usaha menang madognya. Dinu urang, Dia menang madog. aslina ti kebon urang. Asli nangka di mana ya? Menang ngalah lah di kebon. Kebon batur menang madognya. Ya urang Nya mau menang nangka di kebon jatah. urang lah manya ti kebon batur. Si kunyuk kan cak aing si koplok eta si Ajin. Itu tas di mana eta? Wis ngamankeun aing geus ribut jeung si Oding aing. Aing ribut jeung si Oding. Mangka aing di badog goblok teh. Capek-capek aing naik tangkal geura. Nangka nu sorangan ek dibalik ku si Oding. Heuh. Di badog. Iya. Kurang ajar sekali aing teh pan geus ngalat kana tangkalnya. Heeh. Terus urang teh balik leumpang. Terus urang teh ditunda nangkana nanti. Aing ngomong tinggal geuleuh ku teh sakedeum. Terus ka mana deui? Pas abdi balik deui teh, ih nah nangkana eueuh cing teh. Urang pas diteteangan, ditelusuri. Kayak enak banget ya. Bos Anda mau jenggot sekali goblok. Ya, maaf dong.
Anjing teh capek sekali aing ku si Kumaha Oding ieu teh, gawean. kumaha ieu teh nangka teh urusanana ieu teh. Heuh dicokot ku si Oding. Dicokot, Dicokot aing keur ngompol, dicokot nang ka aing, dijual ka si bewok. dijual. Caliweura geura paduwe nyokot-nyokot wae. Ini sangat bertele-tele sekali ini nangka ini ya. Bertele-tele tapi ra aing hayang nangka cing aing teh dibawa cing teh ka kebon cing teh. Tapi berarti anda geus aman, geus clear ayeuna. Aman ayeuna. Bagi dua lah. Cek aing ujung-ujungna teh. Bagi dua lah. Anjakal aing ka dieu baliklah aing balik.